Zaid boga pamajikan Sarwiti, kemudian tanya Sarwitina, Mbak Sarwiti, ya, ai salaki Zaid teh kumaha teh sapopoena osok ngabohong dan ditanyakeun. Salaki aing ya. Tak asal nanya ka pamajikanna kos kitu geus. Mun nyana ngomong-ngomong neuleuh bulan ulah dipercaya. Komo nu nyandu. Nu nyandu mah geus ditadakeun ka kolot. Mbak, kumaha sih teh salaki? Ulah dipercaya. Salaki aing ulah dipercaya. Kurang ni dah. Geus kari itu cenah deuk balik henteu. Mun ditanyakeun Kakang moal ka balik cenah poe ieu mah ya bisnis horeng cindekem di nu ngora. Ngebohong. Salaki Kakang mah salaki neng mah ulah dipercaya salaki. Teu beres mah salaki. Nu nyandung nu kolot hampir teu percaya. Tanya ka nu ngora. Neng boga salaki Zaid. Kumaha teh omonganna? Tu garan-garan we nyandung. Geus boleh percaya. Tah, jelema nu kos karari itu mah tah mun neuleuh bulan ulah dipercaya. Oh lah atuh ka nu kolot ka nu ngora ngabohong. Haju nu nyandung mana deui nu tilok ngabohong? Jarang. Yajibu shaum Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan. Disababan ku salah sawiji perkara anu 5. Nomor kahiji bikamali Sya'ban salasina yauman, sempurna bulan Sya'ban 30 poe. Lamun bulan Sya'ban geus 30 poe, isukna dekat deuleu deuk henteu bulan puasa. Sebab di bulan Hijriah yakni bulan Islam eueuh 30 hiji. Nomor kedua biru'yatil hilal, neuleuh bulan sabit pihakiman rahu dihak jelema nu neuleuh kana eta bulan wa in kana pasikon sanajan tukang main gapleh. Keur main gaple bae nya kieu. Bulan kadeuleuh goyana. Biasana balak genep neuleuh bulan. Nah. Bagi nyana nu neuleuh bulan wajib puasa. 2. Salisuha bisubutihi, teteplah hilal fi hakiman lam yarahu. Yak jelema nu henteu ningali bulan, cara urang kabehan jarang ningali muncul bulan sabit. Di mana eta? Bi'adli syahadah, kalawan berita ti jelema nu adil syahadah. Jelema nu adil syahadahna yang nyakseni teu pernah meleset, teu pernah bohong, nyana lapor ka negara. Bagi jelema anu neuleuh ka eta bulan wajib, jeung jelema nu teu neuleuh dengan berita jelema nu adil. Zaid jelema anu adil, kemudian nyana neuleuh, urang percaya ka Zaid bahwa Zaid neuleuh bulan wajib puasa. Ulah hese-hese, masya Allah. Teu kudu hararese. Contoh di Cakung biasana nyana ngalaksanakeun ru'yat, urang percaya ka jelema anu ru'yatna tanpa lapor ka negara, nyana wajib
puasa lantaran neuleuh bulan. Bagi jelema nu percaya ka nyana atuh wajib deh. Kumaha lamun teu percaya? Atuh los teu kudu puasa. Emang biasana ge tilok ieu. Ieu bajang nu percaya ka cakung bahwa nyana neuleuh bulan, urang percaya atuh wajib. Teu kudu dipermasalahkeun. Kunaon sih kudu dipermasalahkeun? Teu kudu dipermasalahkeun. Cenah nyana teu lapor, teu kudu lapor ka negara. Mun urang ngaji fikih kos kitu. Eueuh kudu dikunci masjid. Eueuh masing-masing ibadahna kan ka Gusti Allah. Nyana percaya ka ru'yat cakung atuh wajib. Oh masalah. Masya Allah. Ya, jadi supaya jelas. Udah dipermasalahkeun ibadahna ka Allah. Urang dek dilarang-larang, emang nu ngaganjarna Polres. Lamun kurang jangan puasa hari itu sebab ini belum ru'yat. Kan udah, itu belum disahkan oleh pemerintah, tapi dia lihat. Pokoknya jangan, Pak, saya siap nggak puasa. Nanti di akhirat saya mau nuntut, saya minta nomor telepon Bapak. Nomor HP Bapak, ntar saya telepon ke malaikat Zabaniyah, Pak. Minta urang, bangna nu ngaganjar sah. Tanggung jawab tuh Bapak di ditu. Tanggung jawab, boro-boro ngomong jawab aing pugu siage. Hararese ibadah malain gitu. Asal aya dalilna. Tah, kabeh jelas. Teu kudu dipermasalahkeun. Boro-boro dicakung diitung. Jelema ke pantai cerita kemudian nyana neuleuh bulan. Pas dipeting guru neuleuh nyana bulan. Urang percaya ka nyana wajib lantaran nyana neuleuh bulan. Nu percaya wajib deh ka nyana. Kumaha lamun aya zae neuleuh bulan asar. Asar, woi bulan cak nyana asar, maning dirante. Asar. Siapa neuleuh bulan asar. Nu bener sia. Oh aing neuleuh. Nu bener. Oh, mun bagi leutik bae seuna. Neuleuh teh sih. Neuleuh leutik. Neuleuh teh sia. Entu. Beres berak atawa berak batu tapi teu diperhitungkeun sanajan deuleuh bulan kaberenehan misalnya penting ba'dal guru atau pas guru. Warabillahan nomor kaopat bi ikhbari adli riwayatin berita jelema adil riwayah mausukin bihi kaandal omonganana adil riwayah kaandal omonganana ai tadi ma adli syahadah ieu ma adli riwayah. Zaid jelema anu bener-bener omonganana lurus tilok meleset tilok ngabohong. Adil riwayah omonganana teu pernah bohong. Jarang tah di tahun 2015 jelema anu omonganana tilok bohong jarang. Mausukin bihi kaandel omonganana teh kapercaya kaandel lantaran tilok bohong. Dicontohan kaandel teh heula pamajikanana bae. Zaid boga pamajikan Sarwiti. Kemudian tanya Sarwitina, Mbak Sarwiti, ya, ai salaki Zaid teh kumaha teh sapopoena osok ngabohong dan ditanyakeun. Salaki aing ieu tah asal nanya ka pamajikanna kos kitu geus, mun nyana ngomong-ngomong neuleuh bulan udah dipercaya.
kok mau nyandung mah geus ditadakeun ka kolot. Mbak kumaha sih teh salaki ulah dipercaya salaki aing ulah dipercaya kurang gitu geus kari itu cenah deuk balik henteu mun ditanyakeun kakang moal ka balik cenah poe ieu mah ya bisnis orang cindekem di nugora ngebohong salaki kakang mah salaki neng mah ulah dipercaya salaki teh beres mah salaki nu nyandung nu kolot hampir teu percaya tanya ka nugora neng boga salaki Zaid kumaha teh omonganana tuh ngaran-ngaran we nyandung geus boleh percaya tah jelema nu kos karari itu mah tah mun neuleuh bulan ulah dipercaya ulah atuh kadu kolot kadu ngora ngabohong haju nu nyandung mana deui nu tilok ngabohong jarang teu nyandung ge teu nyandungan sok ngabohong we ulah dipercaya komo kuari musim HP ih eta ngabohong teh dianggap lalab kunyana pajar terong ora ngabohong teh ih HP masyaallah deres mun lain kiai pejabat mah ngabohong tah mah parantina pedagang ngabohong emang tah mah raja bohong geus tah mah sanajan ka neraka ge meujeunna lah ieu mah kiai ngabohong make HP ka pamajikanana atuh tah mun jelema kos kitu da leuh ulah percaya sebab teu adil riwayah tanyakeun ka anakna mithluhu mausukun bizaujati wa jariyati wasadiqi babaturanna tanya kumaha omonganana urang nanya iya ya Haji Pedi nyaritakeun neuleuh bulan ke aing babaturanna teh sia ieu nya nanya ieu kumaha tah omonganna sa Haji Pedi ngomongna jeung bool jeung tihang karak enggak sulit percaya jelema kos gitu ya. Tah, sebab betul omongan irah bener natunya sih. Tah lamun geus babaturan ngomong kos gitu geus ulah dianggap gitu kos gitu. Itu mah contoh, manteng nyontohan asli. Sawaun wa qafil qalbi sidquhu amla sarua bae terjadi di jero hate ngabenerkeunana atawa henteu au gairi mausukin bihi atawa teu kaandel ngan urang percaya jelema kaandel lantaran adil riwayah teu pernah bohong nya mah tanyakeun pamajikanana pek pamajikan ka haji maka jeung kuku make nya nama jajan orang ngabohong beneran kula masalila rumah tangga jeung nyana masyaallah sugan pernah ngabohong can ka haji mah bener lamun teu boga duit teh bebeja henteu bae ai boga celok bebeja nyana eta nyaut tilok boga nyaut tilok bebeja tapi jelas bejana tilok ngabohong tanyakeun ka anak di tilok abang mah tilok ngabohong tanyakeun deui ka babaturan sama sekali bener nya asal geus caritahan nya bae geus bener berarti adil riwayah eta mah urang deuk ngabenerkeun deuk henteu lantaran nyanana teu pernah ngabohong percaya deuk percaya deuk henteu pokona mah eta mah bener bae geus bisa diterima tuh kemudian urang teu percaya ngan henteu kaandel omonganan lantaran gedebul cuman di jero hate rarasaan saat ieu mah asana bener wajib bae nyana lapor ka negara terima ku negara nyana langsung syahadah asyhadu anni ra'aitul hilal abdi nyaksian bahwa abdi ningali hilal ta eta diterima ku negara maka difatwakeunlah ku negara urang selaku rakyat wajib nuturkeun negara asal nyanana bener-bener adil syahadah lapor ke negara nyana langsung nyaksian asyhadu
anni ra'aitul hilal terima patakeun ku nagara syahadahna syahadatu hisbah kaila marjua biha thawabad dunya nu nyaksianana karena Allah ulah aya pengkondisian di negara ulah aya tujuan dibere ku negara ulah aya hayang dibere ulah aya hayang digaji tapi bener-bener nya nama lillahi ta'ala tah saksina kudu model kos kitu tinggal ditanya be aya eueuh di negara anu saksi syahadah hisbah karena Allah tinggal ditanyakeun we aya eueuh nu karena Allah lamun cenah eueuh eta saboda sararia gimana ngaji kududa syahadahna hisbah karena Allah harapan dunia saeutik-eutik acan diberege teu narima beusi majarkeun nyana teh nyaksian beusi hayang etana henteu aing mah pokona mah kebe kirimkeun ka ibah tolol teh pokos kitu mah taya eta syahadah teh batak di negara kuari pacogregan bae lantaran nyanana teu adil syahadah terserah dek neledek ente lantaran aya harapan kedua yakni hayang embel-embel di luar syahadah gaji lah bere lah sanaja cekna eta mah dibere ya aing mah teu hayang sabodo sia sebab cek di dieuna ulah aya harapan dunia pamere gaji diberege ulah daek coba tanyakeun aya eueuh jelemana tinggal sakitu doang nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad nyangka asupna bulan Ramadan dengan ijtihad bagi jelema nu keliru tentang Ramadan jelema dipenjara karena korupsi atau kriminal ajunyana utang hitung horeng ieu geus Ramadan informasi ti polisi eueuh ngadenge suara di luar teu aya lantaran ieu mah di penjarana di ditu di Jawa Tengah teh urut sia teh naon gara-garana naon tah inu pernah mah nyaho tah eta teh eueuh suara informasi nyana ijtihad ialah Ramadan wajib dengan hasil ijtihad nyana